Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampangkeun nami Abi Muhammad Fadila Husni ti kelas 10 IPS 3. Abdi bade ngawawancara ka pun Bapak perkawis COVID-19. Anu janten bade ditaroskeun ka pun Bapak nyaeta kahiji. Nyaeta perkawis ngatasi penularan COVID-19. Tah Pak, kumaha dinten dina perkawisan Abi tentang COVID-19? COVID-19 di Indonesia anu pertama cara ngatasina nyaeta tetap ngajagi protokol kesehatan, nyaeta menjaga jarak di cai anu ngalir, tetap dijaga ulah sampai ka lengah, ulah sampai ka janten mapalirekeun gitu. Eta tetap di mana we urang ayana jaga protokol kesehatan tidak tiru emeta ulah sampai ka hilap, ulah sampai ka kendor gitu. Harus tetap badai di bumi komodi di luar bumi gitu. Kat Nu kadua nyaeta abdi bade naroskeun perkawis ketahanan ekonomi dina kayan COVID-19. Tapi kumaha? Perkawis ekonomi dina kayaan COVID-19 di Indonesia ku pemerintah parantos ngaluarkeun sababaraha bantuan kanggo ketahanan ekonomi masyarakat, terutama di usaha kecil menengah, nyata tinu bantuan UMKM anu terus dijalankan terus sabaraha kali di tahun kamari di tahun ayeuna diperpanjang. Nyata nu kadua nyata dibantu bantuan tunai langsung BST janten supaya perputaran uang di kalangan masyarakat tetap aya gitu. Kumargi ku kaayaan COVID-19 terutamina perusahaan-perusahaan anu alit, perusahaan anu ageng oge kena dampakna gitu. Nyaku PHK gitu, otomatis teu aya penghasilan tetap kanggo mempertahankan ekonomi keluargana janten dibantu ku pemerintah. Nah, ku aya anak-anak itu mudah-mudahan bantuan pemerintah ieu tiasa ngajantenkeun ekonomi di Indonesia tetap jalan normal gitu kanggo di kalangan UMKM gitu. Nu katilu nyaeta abdi bade naroskeun perkawis kondisi global COVID-19 di Indonesia. Pak, kumaha ieu? Secara global mah COVID di Indonesia di tiap daerah masih keneh aya anu naik turun. Anu janten naik turun teh nyaeta tergantung kebiasaan di masyarakat. Eta nyalira bagi naon di hiji daerah atos tina zona merah janten zona hijau. Anu hiji tina zona hijau janten zona merah. Nyata karena di naon diterapkeun nuku pihak pemerintah setempat namben-nambentan aya anu hiji protokol kieu anu PSBB ieu henteu ieu janten. Nah, mobilisasi masih terjadi gitu. Anu ti dieu, anu ka daerah ieu nyana virus, anu ti dieu ka dieu. Nah, itu salami masih keneh aya peralihan transportasi di satu daerah ke daerah nu sanesnya pasti bakal terjadi teras. Itu masalah perkawis COVID-19 kumargi mah virus. Upami bade gitu sa Indonesia supados ini naon namina teh rengse gitu turun nyata kadah di lockdown secara total gitulah. Misalkan di daerah A
lockdown aja. Misalkan tingkat provinsi heula Jawa Barat lockdown. Nyata kesiapan ti pemerintah kedah pasti kedah siap terus tinu masalah ketahanan pangan gitu. Nah, upami misalkan teu siap nyata harus kedah anu ti pemerintah pusat anu ngendalikeun. Kumaha salami kebijakan pemerintah dacan puguh pasti perkembangan COVID-19 kemarin saya terasa kieu gitu. Mau beres-beres protokol kesehatan di kota wae duwi ka ayeuna terus aya PSBB secara besar, secara mikro. Tapi angger di tiap kecamatan aya nu naik turun, anu hiji naik, nu ieu turun. Ini naik terus gitu lantaran mobilisasi masih kene terjadi gitu, masih kene teras gitu ta. Jantan harus kadahaya kesepakatan ti pemerintah pusat, pemerintah daerah sareng ka masyarakat kompak gitu. Nyabing bade ngatur nuhunkeun ka pun Bapa nu atos ngaluang waktosna kanggo dina wawancara ieu. Kirang langkungna dihampunten mugi janten manfaat kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.